Naon? Kena. Namanya wayah kita sangarusup, bari kemana? Buat ngaji bareng ya. Wah, pankesel. Mawai. Bagus satu aya namanya pan kesel. Buat sangka masih dong barengan mandi heula Jung. Song diajar ngaji babarangan jeung urang ayu. Lah, ngirakeun euy. Moal era got diajar ngaji moal era got. Tiap tengah ngaji urang mandi heula ya teh.
ngajeur Pak Ustad. Anu tukang bubur. Oh, nanti syukur aja haus mah. Kayak lu bisa kesurupan lain. Mohon Pak Ustad. Ulah, cara li. Sok barokah kita benar. Sok dua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis roli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Matta'u ya Alim, ya Matta'u ya Alim, ya Allah. Setiap yang dilajengkeun kana ngaos. Alhamdulillah dina waktu anu ayeuna urang tiasa ngaos deui sasarengan. Sub abdi bunga kana ungkapan urang kali engan. Aya istilah tak kenal maka tak sayang. Urang kenalan heula. Ieu saha namina? Abdi Ocat Pak Ustad. Ai ieu Abdi Oji Pak Ustad. Oh, mun. Pak Ustad, nah ya Abi Maulid Aros. Lah, saput paling amat. Deng Ustad hapun kosinaon butut. Deng kira-kira Ustad. Duh hampura man. Teangan ku urang teh iman. Nya mau teh ngobrol teh iman. Lagi dari ieu. Terus nang dari ieu. Kurang nambung. Pamenang rau. Kau udah dibawa ke mana? Ngusap deh yang isi sampai. Kalau kayak budak tarik ngaji. Dia lagi diajar ngaji, nah ada ajak musuh. Ayo, dadah. Panduan teh tadi geus janjian jeung urang nguseup. Kieu jangkin nu penting teh bisa kok ngaji. Nguseup atuh menang lauk. Salah eta teh nu penting ngaji. Ayo ngaji teh kewajiban di umat Islam. Kan hayang dahar mah kumaha wae. Sadar mana teh mau hidup sambilana di alam dunia pasti kabeh bakal maut. Naon atuh maneh ceramah wae. Ceramah mah. Astagfirullahaladzim. Ya lah nu harus eueuh. Mau nanti di dieu. Aiman aing ngigis ka dieu nenengan maneh. Urang age. Astagfirullahaladzim. Saya bicara lagi. Nah itu sahami tadi babaturan musuh Pak Ustad. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga bisa ngaos. Amin. Insyaallah orang lain yang sama transkrip.